Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya tepang deui dina acara masak sareng Mang Idan. Alhamdulillah dinten ieu dinten Sabtu deui. Ayeuna teh di dieu marada ceudem. Janten wilujeng siang waktos Jerman, wilujeng sonten waktos Indonesia Bandungnya. Para wargi dinten ieu urang dina reus tuki biasa nama urang ngaliwat ya. Kami orang Sundam pami tiris ngaliwat gitu tah. Biasa nama ngaliwat teh dianggo kami wangi-wangi kami nuju ngumpul-ngumpul gitu tah munnya. Kami itikaf di masjid ngaliwat gitu. Nya urang ayeuna urang ngelewe kumaha ngaliwatnya gitu. Kumaha Kang, bahana naon wae tah? Bahana sami sareng minggon kepengker ngadamel iga bakarnya gitu. Biasa masakan Sunda mah kudu aya bawang beureum sareng bawang bodas tah. Bawang beureumna 2, bawang bodasna 1. 2 banding 1. Sereh. Nah, sereh teh tong hilap. Sereh teh penting ngangge nganggo liwat. Daun jeruk. Tah, daun jeruk penting oge. Daun salam impor teh ieu mah made in Bandung ieu mah. Alhamdulillah. Sarang ieu tah, ieu mah Penting pisan eta penting mah. pisan Naon mah. eta teh Kang? Legend teh ieu mah. Jamba roti, tah Sanes jamba roti asin pari. asin pari. Gitu. Alhamdulillah. Sarang ieu we rencangna di dagingan gitunya. Daging. Alhamdulillah. Sarang namina ge sangu nya, ada aya beas, tah ieu beasna gitu tah. Di mana eta teh beasna Kang? Beasna tipe anu panjang. Ieu mah lamun pami di dieu mah beas Vietnam saurang teh. Tipena AAA. Siap. AAA teh. Mulai wae ieu teh Kang. Sip, hayu urang kawitan wae ayeuna. Bismillah. Tuh. Nah, jantung gitu mah. Kada nyiksikan heula bawang, ya. Nyiksikan begitu alit kita. Nah, pokona mah intina nyiksikan ame kumaha sangkan teh kakeut. Aya trikna teh Kang. Trikna nya ku ieu we ku piling. Piling Soplik. kali Kang. Siap. Terus gitu, ieu disiksikan bawang bodas. Bawang bodas nyiksikan digepek keras kali, tak gitu sah. Terus disiksikan alit-alit. Meh naon dipek teh Kang? Meh sengit. Ame sengit. Si sarina teh keluar. Nah. Terus gitu, nah daun salam atau disiksikan atas jantan bubuknya. Nah, ini orang nyiksikan sereh. Kap opatnya lalit. Nah, sereh teh hilap dari gepek keras. Datang keluar sarina. Kumutu. Di mana eta teh mutuna Kang? Di Indonesia apa atanapi di dieu? Nanti dia gitu. Di dieu aya. Nah, dia orang. Nah, gitu. Nah, sip aya nama jantan. Tah, sereh atas aya. Nah, di mana we tong hilap? Tong, itu 2. Asin. Asin tadi teh. Tong hilap asin tadi teh. Impor. Impor itu. Wah, asin kali. Pakai bedog ieu asin lagi. Bedok teh naon? Enak. Oh. Ya, dok. Endok. Enak naon deui Kang? Nah, enak. Kurang goreng heula bawangna sareng bawang bodas. Sareng serehna, sareng salamna, sareng daun jerukna, sareng asinna ya. Oke, lain minyak. Tuh. Masak lagi. Naon dia enak teh Kang? Nah, ini bawang rekeun, bawang heula. Kami aya sedikit bawang heula, bawang bodas sareng bawang bodas. Nah, itu. Cenah tong tarik teh nya. Alit cenah. Nah, gitu. Dioseng ya. 5.000 sama jualan. Nah, terus itu sereh. Saya harus ke sareng salam ini. Nah, sereh. Nah, Sampai kumaha ieu teh? dugi ka rada setengah masak ketinggalan lagi. Kumaha setengah sak? Mohon. Jantan si ambeuna teh karaos. Kira bikin daun jeruk ini. Nah, Jeruk. tuh. Nah, Terus asinna kumaha tah? ayeuna urang bikin asinnya. Asin jambal. Ah, gitu. Ah, Sanes jambal sin pari. asin tarik bukan. Wah. Wah, iya bisa. Nah, ya. Ayeuna kumaha dilihat? Udah hiji, tas sendok. Aurkeun sing rata kita. Weh. Aurkeun sing rata. Sendok. Nah, gula we. 2 tilu sendok. Kumaha rasa ulah tilu. Amis teuing teh eta teh. Bakal gue teh. Nah, gitu. Tuh, gawe ieu. Naon eta teh? Ieu teh penyedap rasa. Penyedap rasa. Tapi khusus tumbuhan. Tumbuhan. Lagi di dieu mah Sayuran. sayuran mohon.
Bagi Mana di mah. tinggal Nah, aya vegan anon vegan teh. vegan, kanggo vegan. Nah. Nya. Bagi di dieu mah kami hewan mah kami sato mah rada kedah hati-hati nya. Aya Yang di B2 teh, toko B2. halal. Aya B2. Nah, Ya, sakedik we kumaha. kitu nya. Oh. Oh. Kanggo naon eta teh kan? Ah, ieu teh penting ieu teh. Ieu teh takaran kangge cai. Nah, cai sareng beas teh biasana 2:1. Pami beas 5 canting, caina minimal 2 kali nah berarti 10 canting. Oh, 2:1. Oh. Beas 5, canting, China 10. Caina 10. Oh, nya. Saya lebih minimum eta mah ame si sanguna teh teu garing teuing. Siap, Ya. Kang. Nah, ini orang lebetkeun. Sabar sok. Ini kerek sekali. Oh, wah, kayak sekali. Dua. Nah. 3. 4. 5. Digalo. Nah. Nah, enak tos gitu. Wow, ngagolak Ada ya. ngagolaknya. Ngagolak. Enak urang lebetkeun hayam. Ayam. Kang gerencangna. Hayamna teh dikudu heula. Jadi kayak kalduna dianggo kan. Jantan teh kaldu teh, kaldu hayamna kana caina nya. Bumbu ieu nyerap kana kaldu hayam. Jadi mutualisme kita. Nah, ini orang nyiapkeun sambal, orang Sunda cenah. Kami teh sambal teh kirang kitu tah. Nononya Sambal sama. puguhnya kayak cengek kali kita. Kita sambal impor teh. Cengek. Nah, ieu itu naon tarasi, tinggali tarasi juek. Tarasi juek asli mana eta? Asli ieu teh cenah saur nama di Bandung. Asli Bandung, tarasi asli Tarasi Bandung. juek nya. Nomor hiji cap PK. PK kita tarasi, terus orang tomat. Mana orang potong-potong rasanya? Orang potong-potong. Nah, yang nama bos, yang penting tomat kana cowet. Coet. Nah, Coet asli dia eta mah. asli dia. Coet asli Dia Bandung. tah gitu. Nah, ieu bawangna Bang Bodas. Bawang goreng oge. Bikin sarang cengek ya. Cengek gitu. Tong hilap. Nah, Minyak panas. Nah, itu terus dipanaskeun minyak teh. Minyak panaskeun beutkeun ka dieu. Cur kita. Ini orang rendos. Orang rendos lah. Rendos. Bulat minyak. Ulah. Kunaon ngangge minyak ame babari nyerep, babari cair sih. Emang janateun dosa teh. Tah, kumaha dikudu kada gurinya, babikeun gula sakali. Nah, gitu. Kata orang Jawa namanya digulaan. sambal Nah, digulaan. iya sedik bisa namanya kada guri sakali. Tah. Terus, ini orang Rendos, Kang. Rendos deh, minyak orang Odi, rendos sama Odi. Oh. Tepung kurma itu. Tepung ibu kita, sareng mami. Sareng ini. Enak mah, karaos rendos teh babani. Matak satong tuh. Air teh. Tah, hadirin. Para wargi rendos ngagolak kitu nya. Tah, kurang angkat daging enak mah. Angkat daging angkat deui nya tah. Rageun gak ding. Ageung daging teh. Enak mah insyaallah nyarep. Tinggal udah ka dieu. Tinggal di lulu teh aya kitu tah. Kaldu. Kaldu teh kaldu ayam. Eta teh gurih kana sang teh. Ieu nah. Nah, gitu. Ah, sip ah. Mantap. Mantap. Sip. Ups. Oh, sip. Jadi, Ya, Kang. ayeuna mah tadi kuningnya. Tadi kita ngalebetkeun 11 centong arit ieu cai. Nah, perbandingan 2 banding hiji, jantan biasana 5 kata pikiran nya. Jantan kita 5 hiji tah nya. 2 tah. 3 tah. 4 tah. 5 tah tos. Nah, pas ngalebetkeun sangu, urang digalo-galo deui, digalo. Ingat, sanes gelo. Nah, galo teh diaduk kan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris nama stir it eta tah. Gitu. Nah, itu Digalo. Nah, enak urang parios, cing gurih teh. Satos dilebetkeun ieu teh. Dirasa. Nah, enak urang usah gurih teh. Enak urang cobian nya. Sanes kadapnya. Panas kan Saya ya. nama tong ditiupan suara gitu kan. Tong ditiup. Subhanallah. Enak kan? Enak. Mantap, Mang. Ah, pamit tos kieu, garong heula ieu na. Tupan. Nah. Sehingga kudu kada badak anggar dugi kasih sanggut mulai kalebur gitu. Buluk. Nah, kita buluk kita sanggut kalebur gitu. Jadi kasih sanggut. Nah, kamu sanggut mulai kalebur teh di tangan emang berangkat. Tupan deui. Hayamna dikumahakeun Nah, aya. paling tosan ieu sangu jadi garing nya. Aya urang digoreng heula sih. Digoreng hayam, siap. Nah, di digoreng teh nya tinggal pemirsa. Mana lagi? Kota lieur kieu teh. Ini saya teh digaringkeun tadi teh. Tadi kan ngangge minyak, Kang. Henteu teh minyak. Ame sehat. Kumaha ieu mah alatna teh. Ngawarkeun sadaya cai. Siga dikekep dina suhu anu panas pisannya. Tidak dibeulem tapi sanes dibeulem. Digaringkeun tapi ngangge minyak. Nah, ieu penting. Namina naon? Namina mah ai bahasa Inggris mah namanya Air fryer. Air fryer. Air fryer. Nah, lalu ke dia nya. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, sip. Tah maksudna kieu, ci daging teh tadi pas diangkat anggar aya sayan kene. Teh lebetkeun ka dieu teh, ngaluarkeun sadaya cai dina dagingna. Jantan sangkan garing. Ame garing. Garing mohon gitu. Ya gitu nya. So, abis teh dia ke. Gua lebetkeun ka dieu tah. Set, aya setannya. Set tah gitu.
Maksudnya tadi gawe nanti dina 200 derajat ya. 200 derajat. 200 Sabar derajat. menit. Nah, saya nama leuwih ti 10 menit, jantan kena ke kanan nih tes. Nah, gitu. 15 menit. 15 menitan lah mananya. Angkat hayam Kak. Tah, kalau lagi kayaknya orang angkat hayam tina hair dryer air fryer. Air fryer. Ah, iya. Wih, garing Nah, garing mah. mah, gitu. Siap. Nah, lagi ke. Gitu. Wih, Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Gitu. Gitu. Nah, Siap. nah kalau lagi, tinggal ini mas yang skala dulunya. Nah, untuk skala dulu alitan ini mah. Alitan sedikitnya. Di atas deui. Nah, ini orang buka. Dengan liwat Luar tercantum. biasa, liwat tercantum. Kurang angkat ya nama. Angkat mah. Angkat ke mana atuh mah? Lagi ke. Luar biasa. Tuh. Mending ngebul ya, Ngebul. ngebul. Sengit. Wih. Nah, ini sambil lewat. Nah, iya daging hayam tadi. Ayam. Nah, iya tah sayurna lalap. Lalap, Ada bokor, lalap. bonteng, sarang paprika di tambahan. Sarang sambal lah. Wah. Wih, Nikmat mantap. pisan ya mah. Sambal tomat sarang tarasi gitu. Yuk ah, mah. Ya manggi, Taruhan. mangga dituang heula. Dah, gitu. Ya. Ya. Tuh. Ulang, ya. Leban. Nah, tong ikan heula. Kalau bokoran itu macam lagi. Gila, alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Udah Yuk. 1 sendok. Taruhan. Gimana? Coba lihat sendok lain gitu ya. Kepanangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.